Kuring ngerasa bunga, lamun bisa kumpul ngariung jeung anu jadi babaturan. Karasanaku kuring saeutik kuring bisa ngabrang-brangkeun hate anu sumpek alatan ku kahirupan di kota. Ngaran kuring Rudi. Babaturan kuring biasana ngagerawan kuring kulandihan Udi. Kejadian ieu kaalaman ku kuring kurang leuwih 2 tahun katukang. Kuring jeung opat babaturan kuring nyaeta si Wira, Yoga, Empri jeung si Ciwo boga niatan indit rek naik mobil ke daerah Subang Pangaruban. Kuring jeung babaturan aya rencana rek mondok di villa. Harita Bandung keur diguyur ku hujan gede anu nyieun hawana karasa tiris pisan. Kuring jeung babaturan mutuskeun ngumpul di imah kuring jam 6 sore. Pamikir kuring lamun ini sanggeus magrib nyameureun moal kacegat macet. Tapi geningan jalanan teh rame, da puguh poe libur. Nyarek kumaha deui. Kuring jeung babaturan kuring kudu ngasaan macet salila di perjalanan. Sanggeus kurang leuwih sajam kuring bisa ngaliwatan jajalanan anu macet. Jeung harita jalan oge geus mimiti lancar. Di jalan kuring jeung babaturan kuring ngobrol bari hareureuy. Tapi kateu karasa kuring geus ngaliwatan sisimpangan pasar Lembang. Mobil digas maju rada gancang. Ngan basa nepi ka daerah kebon enteh. Mimiti kuring ngerasa aya anu aneh. Satungtung jalan eta kuring teu ningali kendaraan lain lalar liwat salian ti mobil anu ku kuring ditumpakan.
Eh, dak, nah jalan teh asa sepi kieu nya. Eueuh nu ngaliwat. Rarasaan asangan mobil arurang hungkul nu katingali teh. Bener teh sih jalanna ka dieu. Sararieun kieu nya. Eta mah rarasaan hungkul meureun. Didinya mawana kan kembut. Jadi rarasaeun. Tapi rarasaeun kuring hungkul sigana meureunan. Padahal kuring mau mobil teh asa biasa. Teh kekebutan. Kuring nuluykeun deui perjalanan. Basa tereh nepi ka eta villa. Kuring ngeureunkeun heula mobil di deket warung. Kusabab kuring ngerasa hayang kacai. Sanggeus ngeureunkeun mobil di sisi warung, kuring langsung turun ti eta mobil. Ninggalkeun babaturan kuring anu masih keneh aya di jero mobil. Karek ge turun bari ningali ka eta warung. Jorojoy kuring boga rasa aneh. Teuing kunaon. Tapi karasana asa teu ngarareunah. Eta pantau warung teh muka. Ngan pararoek. Barang dagangeun tinggal garantung siga warung anu biasa. Tapi teuing kunaon eta warung teh meni pararoek jeung eueuh sasaha. Katambah kaayaan di eta tempat anu memang sarepi pisan. Harita kuring nyobaan mikir positif. Nyameureun pedaker aliran. Alatan kaayaan pararoek jeung eueuh sasaha. Nya kuring ge teu jadi rek kacai teh. Harita keneh kuring mutuskeun asup deui ka jero mobil. Babaturan kuring nanya, nah beuh teu jadi kacai. Kuring ngajawab yen warung nage tutup. Da puguh emang kaayana pararoek pisan. Teh harita kuring kudu nahan hayang kacai. Kuring langsung nutupan deui panto mobil. Niat rek nuluykeun deui perjalanan. Kuring ningali kana kaca spion mobil. Kuring ningali di satu kangen mobil aya anu keur nangtung. Saliwat katingali dina kaca spion yen aya awewe anu keur nangtung make samping kebat. Anu eta samping teh nutupan sawareh beungeutna. Katempoh ku kuring eta awewe teh lalaunan nyamperkeun mobil kuring. Ujug-ujug manehna ngagedor-gedor kaca mobil tukang kuring. Sanggeus kitu lalaunan kuring ningali na spion mobil
manehna teh lempang nyamperkeun panto mobil kuring. Harita keneh kuring langsung mukakeun kaca jendela panto mobil. Ayeuna eta awewe teh geus aya hareupeun kuring. Mamake kaos bodas anu lumayan geus dekil. Terus manehna nutupan sirah make samping kebat. Nepikeun teh katingali jelas beungeutna ku kuring. Ngan bibirna katinggali jelas ku kuring. Eta bibir main hati ngaderek-dek siga anu katirisan. Kuring langsung nanya ka manehna, nya teh beda aya naon? Aduh, punten teh, ieu mobilna tos pinuh, siga nama teu tiasanya, duh punten pisan. Kuring geus nolak eta awewe. Sangkan teu ngilu ka kuring, tapi eta awewe teh keukeuh hayang ngilu ka kuring. Eta awewe teh nyekelan kana jandela anu dibuka setengahna ku kuring. Bari maehna teh keukeuh hayang ngilu. Babaturan kuring anu lain tuluy ngomong ka kuring yen geura indi teh eta tempat. Kuring teu apal eta awewe teh saha. Kuring mikir, wah nu gelo meureun. Atawa lamun teu tukang ngamen. Kusabab babaturan kuring memaksa indit. Nya akhirna kuring oge ngemajukeun di mobil bari ngomong ka eta awewe. Teh, punten nya, punten pisan, punten. Punten nya teh nya, teu tiasa ngiring. Kuring ninggalina kaca spion eta awewe teh ngan cicing di eta tempat. Babaturan kuring ningali ka tukang bari siga anu bingung. Kira-kira saha eta awewe teh? Mobil kuring beuki lila beuki ngajauhan ti eta awewe. Sabari kuring fokus ka hareup, sasakali kuring oge sabari ninggali ka tukang liwatan kaca spion. Kuring ninggali manehna nyekelan samping bari leungeun anu sabeulahna. Muka eta samping anu nutupan beungeutna. Ujuk-ujuk ka ciri, buukna anu panjang jeung hideung ngarumbay ti tukangeun samping eta. Beuki ka ciri ku kuring, beungeutna anu bodas pias bari panon anu molotot ka kuring jeung ka babaturan kuring. Pikir kuring, anu tadina ku kuring disangkakeun make kaos teh geuningan eta teh kain bodas panjang anu mana basa ku kuring disidik-sidik. Geuning geuning eta awewe teh kuntilanak. Kuring jeung babaturan kuring anu aya dina jero mobil nempok kepala bah awewe eta anu mana manehna ge ningali ka kuring jeung babaturan kuring bari nyengir anu satuluyna sesirian.
Kuring langsung ngagaskeun mobil ngajauhan eta awewe. Harita keayaan dina jero mobil asa jadi teu ngarareunah. Ujug-ujug kadenge ku kuring suara awewe anu keur nyikik seuri. Bari nuturkeun mobil kuring jadi deg-degan. Kaayaan di jalan beuki lila jadi beuki poek. Sing horeng mobil kuring jadi asup ka jero leuweung. Dina kaayaan kitu di hareupeun mobil anu katepok ku kuring, ujug-ujug kaciri di tengah jalan aya awewe anu buukna panjang. Ngadadak kuring langsung ngerem eta mobil. Geuning masa ku kuring disidik-sidik. Eta awewe teh anu tadi ngeureunkeun mobil hayang milu. Ayeuna beuki kaciri jelas banget jeung leungeunna anu peot jeung ramona anu panjang. Ramona mun diparanjang jeung manehna molotot ka kuring. Sabari nunjuk-nunjuk ka kuring jeung babaturan kuring nu aya jero mobil. Sabari ngomong, Milu. alatanku kasieun anu kacida. Kuring teu mikir deui. Harita keneh kuring langsung ngagas eta mobil, ngepikeun ka nabrak eta awewe. Harita keneh ujug-ujug karasa hawati isti jero eta mobil. Sanggeus kuring nabrak eta awewe, kuring ngerem sabari ngabantingkeun setir ka gigir jalan. Tapi bahasa ku kuring ditinggali deui, eta awewe teh geus ngaleungit. Nah ka mana? Sanggeus nyawa eta awewe teh geus ngaleungit, harita keneh kuring langsung ngagaskeun di eta mobil. Sabari saja jalan kuring jeung babaturan kuring ngadoa, mudah-mudahan gancang-gancang nepi ka villa. Sanggeus tepi di villa, kuring jeung babaturan kuring langsung reureuh. Kejadian anu tadi ku kuring di alaman, sing horeng lain kuring hungkul anu ninggali teh. Tapi kaopat babaturan kuring oge ninggali eta awewe. Pikir kuring, sanggeus kejadian eta moal aya di hal-hal anu aneh anu bakal kaalaman ku kuring jeung babaturan kuring. Tapi geuning kuring jeung babaturan kuring didatangan ku eta awewe ngaliwatan impian. Astagfirullahaladzim. Isukanana basa kuring jeung babaturan kuring balik di eta villa. Kuring ngaliwatan warung eta deui. Tapi geuning di dinya teh ngan aya leuweung jeung tatangkalan anu garde hungkul. Jelas katinggalina mah di dinya teh can pernah aya warung. Harita kuring yakin pisan. Yen kuring inget palebah eta jalan, sanggeus ningali kaayaan siga kitu. Bari ngaliwatan jalan eta, kuring ngadoa ngarah eta awewe teh
teu nembongan jeung nuturkeun deui kuring jeung babaturan kuring. Sanggeus kajadian eta cenah cek beja mah eta awewe teh salah sahiji korban pembunuhan dina zaman penjajahan baheula, anu mana mayitna teh dipicieun ka leuweung eta.